Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Salam tepang deui dina danget ieu sasarengan ngalangkungan Dongeng Sunda. Tepang di channel kamemut urang sadaya Mang Acil Gentra Suara. Kumaha wartosna ieu dahar damang. Nuhun upami sehat mah nya eta nu dipiharep iwal ti sehat tak kitu. Sok sanaos urang bro di juru bro dipantau ngalaya di tengah imah tapi upami teu disarengan ku salira anu sehat mah moal karaos nikmatna di jagat pawenangan alam dunya ieu kitu. Bade satia dongeng Sunda urang sami lajengkeun deui jejer carios sang saradi haja dina bagian anu ka-18. Kumaha lajeng laju carios sora kaparayu. Harita Hardi neruskeun deui caritanana. Ari sabab nama di lemur teh aya anu rek ngajual sawah tah di beulah Gemor kuleuneun Cidula. Sawah alus eta teh lendo caina tarasaat. Asanya lamun teu dibeli teh mah bisi ku batur manten. Tak kitu maksud kuring teh. Cek Hardi harita teh nyaritakeun naon anu jadi sababna pangna manehna datang ka Mang Samu. Oh, jadi kitu nya Ujang. Keke atuh ke. Cek Mang Samud bari mikir, tuluy ngageroan ka pamajikanana anu aya di dapur. Mana? Kadieu sakedeung ye. Aya naon atuh bapana? Cik Ningsi bari tuluy norojol nyampeurkeun. Tah, kieu ye maksud si Ujang teh, pangna datang ka dieu. Jadi manehna teh boga pangabutuh arek ngaluarkeun sawah anu digarap ku urang. Tah kitu intina mah. Ih Kang, ari abi mah kumaha anu jadi salaki wae. Sakirana duitna aya jeung kacumponan mah sok bae atuh sanggupan. Atuh dina teu bogana meureunana kudu diikhtiarkeun heula. Da inget kadinya namanya nya nama teh sawah teh. Lamun kapimilik ku batur mah ieu sawah teh geus lila tah. Jadi kahirupan urang. Cek Ningsi kan jadi salakina mere tanjakan supaya dipikiran jeung disanghareupan. Sababnya pisan yen eta sakabeh sawah teh anu diolah ku manehna jadi ladang pakasaban sapopoe keur maranehna. Nya lamun seug kapimilik kudu seje. Nya geus kitu Samud teh pok nyarita deui ka Hardi. Kieu we atuh Ujang. Kira-kirana butuh duitna iraha ye? Nya mun aya mah ayeuna ge hayang kabawa mah. Huleng atuh Mang Samud teh gadenge kitu mangahulang. Sabab ari kudu ayeuna pisan mah manehna teh can sanggup. Sabab kudu diikhtiarkeun heula. Kudu ayeuna pisan nya Jang. Aduh, cek Mang Samud harita teh rada ngahulang sakedapan mah. Pok Hardi teh nyarita deui. Kahoyong mah ulah kasasah deui Mang. Ulah kapimilik ku batur anu mantak nya usahakeunlah kumaha Mang sabisa-bisa. Cek Hardi nyaritana ngayakinkeun pisan ka Mang Samud supaya tereh-tereh bisa narima duit di manehanana. Sabab sanajan dijual ka batur ge kasaha deui eueuh jugjugan anu sejen keur Hardi mah. Nya tuh Ujang ke daguan sakedeung. Mana kuring rek ka imahna Mang Kosim heula ye ka Cimacan. Sugan we taya milik bari jeung rek nawarkeun domba tah jeung tambah-tambahaneun. Nya atuh bapana sok kadinya, mudah-mudahan we taya milik sarerea. Sok atuh bisi kabur-burit manten. Ujang, daguan heula atuh sakedeung nya di dieu ye. Mang arek ikhtiar heula susuganan aya milik sarerea. Mohon Mang, mangga diantos sing hasil lah. Nya geus kitu maleos Mang Samud teh ninggalkeun imahna anu ngajugjug ka imahna Mang Kosim anu aya di lemur Cimacan. Ari Hardi harita teh diuk di tengah imah bari jeung ngagarentes dina hatena. Mudah-mudahan we ta Mang Samud teh lah sing hasil. Duitna sing kabawa ku aing teh ayeuna pisan. Kitu cenah cek gerentesna hate Hardi.
Harita wanci geus nyedek kaburit bada asaran panon poe geus menggok ngulon di kajauhan ka ciri rentang-rentang aya nu leumpang nuju ka imah Mang Samud. Ari Hardi anu pindah diukna di teras imah teh nempokeun kan kakara datang si horeng teh Mang Samud anu karek balik tas ikhtiar. Nah kalah di luar atuh Ujang, lain di jero ada gua nana. Areudang mang lah bayung yang. Mendingan di dieu ieu, enak ngarasakeun hiliwirna angin. Kitu cenah cek Hardi. Nya sanggeus kitu mah terus Hardi teh cengkat nuturkeun ka Mang Samud anu ngajak ka jero. Nya sanggeus di jero imah teh ge duanana dari harita Mang Samud ngageroan kanu jadi pamajikanana. Mana ka dieu ye? Kitu cek Mang Samud bari ngagorowo ka pamajikanana. Teu lila ningsih nu jadi pamajikan Mang Samud teh norojol nyampeurkeun ka nu jadi salakina. Kumaha ieu bapana hasil? Alhamdulillah. Meureun geus aya milik sarerea ieu teh. Meunang duit teh. Ngan hanya kalna teu jejeg sakumaha kahayang Jang Hardi. Alhamdulillah atuh menang sabaraha bapana? Cek Ningsih bangun penasaran. Puguh oge ngan menang 5 juta ieu teh ye. Cek Samud bari ngagolerkeun duitna kana meja. Ku Ningsih dipelong eta duit teh. Bari jeung pok nyarita. Kesa kedeung bapana, ieu mah sugan we aya milik urang ye, urang ngorehan dina tutundaan, sugan we aya tambahna. Sup harita teh Ningsih asup ka kamarna bari tuluy mawa kantong anu ngagantung di kamarna paranti nu duit jeung sapopoe panyesaan pangabutuh jeung duit simpenanana. Nya sanggeus kitu mah leungeun Ningsih teh ngodokan kantong tuluy dikaluar-luarkeun eusina. Bener we eta kantong teh aya duitan lumayan aya kana 1.500.000 mah jeung nambahan kakuranganana. Nya sanggeus kitu mah Ningsih teh kaluar di ti kamar terus nyampeurkeun ka nu jadi salakina. Bapana ya alhamdulillah ye, aya jeung tambah nama. Tapi ari cukup mah meureunan henteu ieu teh ye, masih kurang keneh. Kitu cek Ningsih bari ngasongkeun duit ka Mang Samud. Ari Mang Samud olohok sakedapan mah, nempok ka pamajikanana harita teh. Sabab teu nyangka pamajikanana boga henteu teunedan duit anu lumayan loba. Bari jeung melaongkeun kana duit nu diasongkeun, pok Mang Samud teh ngagrentes dina hatena. Wah, bener-bener pamajikan teh nepikeun ka aing teu apa tah kana teu teundeunanana. Kitu gerentesna Mang Samud muji kana kaapikan anu jadi pamajikanana. Ari Hardi mah harita teh cicing wae tungkul teu nyarita naon-naon ngan saukur ngareret-ngareret wae kana duit anu sakitu lobana. Nya geus kitu pok Mang Samud teh nyarita. Ya Ujang, mamang tengan bisa nulungan saki ayeuna mah ieu. Kana pangabutuh Ujang teh meureun teu cumpon anger-anger. Nya hampura we meureunan kana kakuranganana. Mamang teh menta tempo ke sugantas panen mah meureun. Rek diusahakeun aya. Rek tuluy ka Ujangkeun ta duitna. Kitu cenah cek Mang Samud bari ngareret ka Hardi. Muhun atuh Mang. Alhamdulillah aya saki ogenan hatur nuhun. Mamang tos ngusahakeun kalayan hasil. Ku abdi artos ditampi atuh mah. Ngan ijabna mah panginten etang-etang gade we heula eta tanah teh nya. Kitu cenah cek Hardi. Jadi moal dijual wae nya Jang nya. Cek Samud harita teh nanya ka Hardi. Diemut deui ku abdi mah upami dijual teh asanya mah kitu deui kahareupna butuh ku parena. Jadi kumaha lamun kitu mah teh ijabna digade heula lah. Lamun abdi boga milik meureun dipulangan, lamun henteu meureunan abdi nyuhunkeun tambahna. Oh, kitu. Nya teu naon-naon atuh ari Mamang mah eta mah teu langkung Jang Hardi wae. Da ari Mamang mah saukur hayang nulungan wungkul. Atuh cenah ayeuna aya hibahna nya eta sawah digade ngasukur atuh. Meureun engke sawah teh ta moal leungit, ta mana kitu cenah? Kumaha tah ari pamanggi mana? Ari kuring mangiringan we bapana. Kumaha dena we eta mah?
Nya segue atuh kitu oge, teu naon-naon. Jawab Ningsih, bari ngareret ka Hardi jeung ka salakina. Nya sanggeus beres babadamian kitu mah teu lila Hardi teh tuluy amita. Hatur nuhun atuh Mamang oge ka Bibi. Sakitu wae panginten abdi teh moal alami ieu bade teras wangsul. Bili kapoekan di jalan, hapunten we ya abdi teh tos ngaririweuh ka Mamang sareng ka Bibi. Henteu Ujang. Oge ulah jadi pikiran lah. Da geus teu asa-asa ieu tah jeung Mamang mah geus dianggap dulur sorangan Ujang teh. Nya atuh ari kitu mah sok bisi poekeun manten di jalan. Hatur nuhun Mang, Bibi, mangga di kantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus dijawab salamna ku Mang Samud jeung ku Ningsih. Hardi terus ngaleos ti imah Mang Samud. Ngingkig balik ka lemurna. Nya sanggeus Hardi teu katempo deui. Ngiles dina pengkolan, pok Ningsih teh nyarita kanu jadi salakina. Bapana asa raraneh teuing nya. Jang Hardi teh anu biasa nama sagala kacumponan. Teu kakurangan itu jeung ieu. Nah habat ayeuna mah jiga anu susah pisan nya. Tapi keun ka duit sakitu oge nan teu boga jeung kanyat kajual sawah sagala. Nah aya naon? Wush, ulah sok kitu pamali eta ucapan teh maneh. Eta mah urusan masing-masing dari nasib jalma teh nu apal atuh. Boa meureunan ayeuna mah keur kabagian kitu tah susah. Keun lah urang silih doakeun bae ayeuna mah. Kitu cenah cek Mang Samud. Mapagahan kanu jadi pamajikan anak bisi katutuluyan nyaritakeun masalah Hardi. Cak ayeuna urang tunda heula Mang Samud jeung Biningsih. Ayeuna urang caturkeun euis anu ditinggalkeun ku Hardi di imahna. Harita teh layung koneng hibar ti belah kulon. Tong geret reang di sarada. Ciriwanci geus nandakeun sore. Domba di kandang reang di sarada jiga nama kakurangan parab. Maklum parabna meunang ngarit awewe sameunang-meunang teuing sumpon teuing henteu. Nya keur kitu pok euis teh nyarita sorangan. Sok sing reang di sarada mah domba. Sabaraha teuing lah aing mah. Cik euis bari jongjon we ngawur hayam. Geus beres ngawur hayam euis teh mawa emer parab maksudna mah arek ngawur lauk ka balong anu aya di belah lebah. Sapanjang jalan euis teh merukus nu sorangan. Teuing naon anu aya dina pikiranna. Dasar teuing aing hirup. Lamun teu butuh kana pakayana mah aing teh sudi teuing teh kawin jeung si Hardi. Komo kudu hayang ngurus-ngurus nu kieu patut sagala. Nya ngawur hayam, nya ngarit keur domba, nya ayeuna kudu marab lauk. Kitu galecokna hate euis. Boro-boro lamun boga rasa syukur mah. Nu aya mah manehna teh aral naon anu dilakukeun ku manehanana. Saanjogna dina galengan balong. Tuluy we eta parab teh ku euis diawurkeun. Lauk ngameni recok bakat ting kulapareun. Jiga nama kakara diawur deui ti kamari. Ari balong Hardi teh lumayan legana jeung lumayan oge loba laukna. Nah tuluy ka mana deui teh si Kang Hardi teh atuh? Can aya wae mulang. Kumaha lamun teu meunang duitna ieu mangkaning ambu jeung abah teh geus ngarep-ngarep. Kitu cenah cik euis. Bari garosing sat di sisi balong. Dasar euis anu goreng adat lain ngadoakeun ka salaki teh anu keur usaha. Saeutik ke eueuh pisan kaingetan kanu jadi salakina. Dasar laki gejul kaya kieu mah ieu, mani sapoe jeput teu mulang-mulang. Kalah kawe ngagawekeun ka aing teh kudu ngurus sato. Mantak rujit teuing. Kitu cenah cek euis. Bari ngajengkat harita teh ninggalkeun sisi balong. Nuju balik ka imahna. Harita euis geus anjog ka imahna. Keblug nutupkeun panto dapur. Karek ke sababaraha lengkah di jero imah. Katempo rentang-rentang aya nu datang, nyaeta salakina Hardi. Nya geus kitu mah terus asup ka jero imah, kasampak teh euis, pak torojol ti dapur. Pok euis teh nyarita. Aya akang bade tuang heula Kang. Tos saya gitu dina meja bili bade tuang mah. Cek euis ka salakina nu karek datang. Ari Hardi harita teh bangun lungsep pisan. Ari euis jiga nu hayang ka alam ngomongna teh ari hareupeun Hardi mah. Beda deui jeung satukangeunana.
keun wae ke Nyai. Can lapar ya. Ngareureuhkeun heula ka capek jeung kesah. Kumaha Kang hasil teh? Kamang samud teh? Henteu Nyi. Teu hasil kabeh ieu puguh ge. Ngadenge kitu euis rada ngajenghok melong ka salakina. Tapi tetep we sok sanajan kitu. Kajengkelna mah teu ditempokeun. Bari tuluy nyarita ka salakina. Mohon tukang kumaha deui ari teu hasil mah? Da urang mah kurang kumaha ari ikhtiar mah. Mung can dugi we kana milikna meureun. Ngan tetep we urang teh Kang. Hawatos kasih abah teh kasih amu. Kumaha atuh nya? Eta Ari Mang Samud jeung bibina teh calager Kang. Alhamdulillah Nyai. Ari Mang Samud mah jeung si bibina sarareha calalageun. Nya Kang ge meunang ieu teh saeutik mah, tapi henteu ari nyumpunan kabeh mah. Nya jeung nambah-nambah lah, lumayan. Tambah luput teuing. Menang 5 juta ieu duit teh ti Mang Samud. Syukur atuh Kang, sawios sakitu ogenan hutang abah teh jeung amu tah rada ngirangan meureun. Temal euis, bangun anu tenang naker. Padahal mah dina jero hatena ngageremet pinuh ku kakeheul kanu jadi salakina. Nya sanggeus kitu mah euis jeung Hardi teh tuluy ngoloyong ka meja makan. Dahar balake ceraka. Kacaturkeun poe isukna harita teh mangsa isuk keneh. Ari Hardi mah harita teh masih kerek nyegrek. Leos euis teh ngaleos kebat ka dapur milun seuneu jeung nangeur cai. Saberesna kaprak-keprak di dapur euis teh tuluy sasapu di buruan. Keur kitu Hardi teh hudang terus nyampeurkeun kanu jadi pamajikanana. Ae, akang tos gugah, bade terasa sarap Kang atuh napi ngopi. Nyanyi, kela akang rek mandi heula ieu ka pancuran. Arek bari sakalian ngawur lauk lah. Ka balong. Oh, mangga atuh Kang. Temal euis bangun alum pisan ngajawab omongan Hardi teh. Nya geus kitu maleos Hardi teh ngaleos ka balong bari jeung ngajingjing emer anu dieusi ku Uut pikeun marab lauk. Teu sabaraha ti harita Hardi teh geus hanyat ti tampianan. Harita geus aya di imahna bari jenggek diuk dina kursi anu di teras imah. Keur kitu torojol euis teh nyampeurkeun. Kang, abdi teh nyuhunkeun widi bade ka abah ayeuna nya. Bilih abdi lami nya kisaran kana 2 dintenan lah di ditu teh. Margi upami teras uwih deui mah hawatos ka si ambu teh. Abdi teh hoyong urusanan heula ambu teh jeung si abah. Wirehna sok 1000 anjeunna ngurus kebon sareng sawah. Tapi eta ge upami kawidian ku akang. Oh, gitu. Nya teu naon-naon atuh. Kumaha Nyai we eta mah. Da kolot Nyai ieu sarua jeung kolot akang. Ngan bejakeun we eta ka abah jeung ka ambu. Hampura kitu akang moal bisa milu jeung lain joledar. Teu nganjang ka kolot teh. Da akang di dieu boga parabaneun kapanan ngarit. Muhun Kang teu sawios. Keun ku abdi diwartoskeun. Nya geus kitu mah. Hardi teh terus musiwal ngaluarkeun duit. Satuluyna dibikeun ka euis. Bisaan pisan euis teh ngolong-ngolongna ka Hardi. Anu padahal mah dina hatena euis teh ngan hayang kana hartana wungkul ka Hardi teh. Ka hade bejakeun salam ka ambu jeung ka abah. Jiga atuh geura mangkat bisi beurang manten. Kade hati-hati di jalanannya. Muhun Kang, hatur nuhun. Nya sanggeus kitu mah euis teh tuluy beberengkes sagedangdan anu maksudna mah arek siap-siap mangkat kanu jadi kolotna. Nya sanggeus beres dangdan oge saged mah euis teh terus ngaleos pamitan kanu jadi salakina nyaeta Hardi. Nya geus kitu jerut euis teh ninggalkeun imahna diteuteup kanu jadi salakina dipelong nepikeun ka ngilesna dina pengkola. Tunda heula kayan euis anu rek ngajugjug ka imah bapakna. Ayeuna urang caturkeun kaayaan Haji Toib anu geus dilakatuna. Harita isuk keneh Haji Toib geus lajag-lejeg bari mageuhan calana pangsina bari jeung pok nyarita sorangan.
Teu nyangka si Ato teu bogaan budak geulis. Lamun tibareto nganjang kadinya teh atuh. Aduh, aing meureun ka pimilik si geulis teh, si Hedon Templon. Aduh, aing nakunaon aing jadi kagegeloan ke, jadi kabayang-bayang ki aing teh. Kitu cenah cek Haji Toib. Terus ngageroan kanu jadi pamajikanan. Mana? Kadieu sakedeung dia. Aya naon atuh Kang Haji? Isuk-isuk geus gogorowokan kitu tah jiga di leuweung. Lain jika di leuweung. Tas di mana atuh nulis, tas di mana? Pokna teh ka pamajikanan. Mani ku gararetek teuing Kang Haji eta nyarita teh. Nyatos di mana deui atuh kuring mah paling ge ti dapur ti kandang teh marab sapi. Nah aya naon kitu Kang Haji? Ari si Inta ka mana? Si Inta ieu teu ka tempo ieu. Ka mana ieu? Ka mana? Tadi mah jiga aya di kandang sapi Kang. Nyakeun bae atuh. Ari aya di kandang sapi marek disusul ku akang. Nya geus kitu mah Haji Toyib teh ninggalkeun pamajikanana anu keur colohok bengong. Bangun heran kudu jadi salakina. Nya saterusna Haji Toyib teh nyamperkeun ka Inta anu keur aya di kandang sapi. Harita satepina ka kandang sapi kasampak teh bener we Inta teh keur memener parang bari jeung hehewetan. Boga ka bogoh anu jauh, mentas pasir rejeng imah. Inta. Di dia juragan. Aduh, ari Pak Haji atuh aya naon itu enjing kena tos milarian abdi ya. Aduh, sia teh hayu hahaleungan wae haringan. Teu matut sia teh. Ngalagu naon beuh teh? Ari abdi mah teu ngalagu atuh, Pak Haji. Neme mah sanes ngalagu. Tapi ngungkapkeun hiji praosan diri abdi dicurahkeun kana heot sareng hariring. Hao lagu naon sia teh? Teu pira Pak Haji abdi mah. Kayaknya laguna teh. Boga ka bogo jauh, mentas pasir jeung walungan. Tapi apel teu bingung, sabab aya Dede Inta kitu. Aduh. Ulah dilagukeun kitu sia bahaya ka deket imah. Aduh. Naon maksudna teh? Lagu hariringan kitu. Hah? Judulna naon? Teu pantes. Ulah wae dilagukeun sia. Nya atuh ieu satu Pak Haji nah. Da abdi mah tamah kesal daripada nunutan abdi ketidagor sirah abdi teh kana juru kandang. Meureun abdi teh bancunur. Tah supados teu tiisen abdi teh ngalagu. Tapi laguna ulah nu eta sia ganti pokona mah cek aing ganti. Moal digentes Pak Haji da ayeuna mah kabujeng aya Pak Haji ka dieu ye. Janten di stop heula kanggo ngalaguna. Kumaha manawi Pak Haji? Lain euy. Kieu ya. Geuwat beresan ieu kandang teh. Tuluy bebersih urang ngalong kebon euy bari tuluy nagih ka si Ato. Hari Inta harita teh dedehe. Alah, boga ka bogo jauh. Naon sia? Kurang ajar sia. Kalah ka ngahaleung. Bari jeung dedehem sagala sia teh. Naon maksudna? Alah sanes kunaon naon abdi mah rada kaselak ya. Rada kaselak tikor abdi juragan. Tah janten dicobian deui ku abdi teh nemeh teh ku lagu. Bilih jantenna abdi teh tiasa nyanyi engkena kitu. Angkor rada gatel tikoro teh. Nya mangga atuh. Disim abdi bade bebersih heula juragan. Sip Inta harita teh. Padahal mah nya manehna teh apaleun kana maksudna Haji Toyib. Sabab nagih ka Bah Ato teh anyar keneh. Ari ayeuna geus kudu mangkat deui. Pedahna aya nu dipimaksud ku Haji Toyib nyaeta anakna Bah Ato anu geulis ngaranna Euis. Hek ulah lila teuing sah. Bisi berang banten. Dasar si gejol. Siapa Haji siap lah. Siapa Haji pokokna mah. Abdi mah siap laksanakan gerak. Kitu cenah cek Inta. Nya sanggeus kitu mah Haji Toyib teh terus ngaleos ninggalkeun Inta. Saleosna Haji Toyib pok Inta teh ngagerentes dina hatena. Kaing nyebut gejol tah Haji Edan teh. Gejol mana tuh? Aing jeung sia. Nyaho aing ulah dianggap bodoh atuh. Ada udang di balik batu, mantak lidig ke Bah Ato lah. Nyaho
aki-aki babarenjen sakitu geus kolot cemul huis teh. Kitu cek Inta ngagerendang sorangan. Ari Haji Thoyib terus ka imahna. Gek diuk bari nyang hareupan sagelas ti kopi. Bari ngararasakeun panon poe anu nyorot kana teras. Hate Haji Thoyib nyoreang kanu angga. Ngawawaas ka eus. Lamun seug pareng jadi pamajikanan. Keur anteng ngahulang kitu. Torojol Inta teh datang ngageroan tarik pisah. Pak Haji, Gurubug Haji Thoyib teh ngagurubug sabab reuwas ngadenge sora Inta anu gogorobokan. Waduh, jika sebelang teh sia dasar teuing. Alah, dasar naon Pak Haji? Dasar sawah sakotak. Ari Pak Haji sok aya wae. Dasar sia Surinta. Nah, ari sia teh kalakuan teh mending mantak jengkel pisan ka aing. Gandeng sia teh tarik-tarik teuing ngomong teh berbahaya heula. Naon ngomong sawah sakotak sagala. Kalau sakedeung daguan di dieu. Dewek rek disaring heula nya. Eta ari Pak Haji. Nah, ari kakuring nitah buru-buru ari sorangan masih kene candang dan. Aduh, enggak tuh Pak Haji ya. Bisi siang manten. Kasebelan sia, apa nungguan sia heula ta aing teh. Aduh, ta Inta. Lain ta ieu. Ari dewek cek maneh ieu. Pantesna make baju anu mana nya euy. Cek Haji Thoyib rada ngaharewos harita teh ka Inta. Nya anu mana we atuh ari raksukan mah Pak Haji. Asal buni teu ciri bujal Pak Haji. Nah atuh pira ogenan diacuk. Mani lieur pisan ari Pak Haji. Aduh teuing. Gandeng sia, gandeng. Dah heueun nanya ka sia mah moal piwaraseun. Geus, cicing pokona mah. Tungguan di dieu nya. Semohon Pak Haji. Mangga. Kitu teh mal Inta. Nya sanggeus kitu Haji Thoyib teh terus ngaleos ninggalkeun Inta. Saditinggalkeun ku Haji Thoyib, pok Inta teh ngagerendang. Alah, dasar aki-aki babarenjen ki jeung kudu make baju anu mana heula. Padahal bieu teh nya lamun ku aing teh make baju setelan mayit we kitu da geus kolot. Cua teuing aing mah ka haji teh babarenjen pisan. Sakitu geus cetuk teh. Jadi tu nama rek tebar pesona meureunannya. Ami ka Bandang kuno gelis aya nu kitu patut. Kitu cenah, kutub gendangna Inta di luar. Nya geus kitu mah Haji Thoyib teh asup ka imahna, pikeun disalin heula baju. Bari jeung pipikiranna mah kumalayang geus asagok wae, tepung jeung nu geulis anu aya di imahna Bah Ato.